dah aing. Aduh. Cenah naonan sih ini lu kan kabeh. Naon. Aya beurit goblok tadi di dieu. Orang saya naon. Ngaring deh. Oh serius. Hiji deh. Lain bising aya beurit masalahna orang sieun kana beurit. Cari Pak. Jadi kumaha ieu? Oh, Ngendong we atuh Mang Jaong. Orang can balik, kan kagok badan orang. Ilik we tuh pakai gigi kene. Saya naon sih sebenarnya naon, daunna naon di dinya mah di mamane mana naon, jo aing ngeyong bara poe ge naon. Mang Jauh. Bisa sih. Cing wae. Naon ti tadi? Nyari huntu mah enak kan nyari huntu, mata poe teu ditanya tadi ge. Dari untuk. Dia orang tiluan di dieu jeung si Bagol. Si Bagol balik, murag. Murag di mana? Tadi dinya Sinarian si Bagodek nongkrong. Nya aya angin mana bawa lah. Terus ada kumaha caritana teruskeun? Ki, jelaskeun. Aya beureut deui mah. Moal sia mah. Aing mah nyaan sieun kana beurit kampret. Aing mah. Sok kumaha teruskeun. Jadi aya bukna panjang tadi teh ningali. Bajuna bodas sakieu. Terus mau ngegendong gitu. Terus jadi radangeun aja kadang-kadang kena ya. Heeh. Nah, terus kumaha? Ngagendong naon gitu pas guling gitu. Uirungan. Buat na pucet Mang Jaong. Irungna liangna nang hiji. Ieu lagi miring tah. Heeh. Uing. Cek sia geulis bieu tapi miring kumanya aing ngabayangkeunana bingung ya. Jujur we. Emang saya ningali geulis? Itu tuh si Bejo ningali mah. Geulis cenah. Ngarang. Gelis. Tapi siun, buat na pucet Mang Jaong, teu biasana. Kumaha tuh? Tadi malam Jumaah di situ teh. Apa reka ditu wae? Mang Jaong kayak itu dah. Yuk, penasaran Ajakan mah. we ieu nu keur nyeri huntu abe, huntu nang kecopot. Milu. Ada yang tenang we. Itu Mang Jaong enak ngendong weh. Ngendong mah masalah gampang ge. Mang Jaong atuh geus ngendong di ditu. Ayo tuh yuk. Geus deu abe rame teh kapelang rame. Mau dicarikan si Mas ulah gandeng. Oh, ayo. Lu. Ya. Ieu manehna Ngangguk. Ayo tuh Mang Jaong deh burun. Markola deh. Oh, iya. Biar rokok dah. Ayo rokok ya. Jadi orang bisa mikir lamun orok kok malah bisa mikir aing ya tuh pusing. Hayang wae. Ayo mah. Jadi intinya mah kieu meureun ya di mah si Bejo teh. Jurig gitu maksudnya. Gitu Ngomong tadi teh kudu make gulas gelis samun aya jurignya aya jurig gitu ngomongna. Jadi orang kan apa? Lain gitu hong, teu biasana di imah da engkeut manggih juri gelis kitu. Teu kieu nama ya orang pancan balik ya. Kumaha ieu? Ini kikieuan ka imah mana Jo? Anu tungkit dah aya sarung-sarung mah dah itu. Boga urang eta naon sarung. Ya, hong dah. Biasa ngendong ge. Kopi siap kopinya. Siap, 2 ember. Berangkat. Ayo. Nyembul kabur. Saha sih? Piju deun. Pak ieu. Oh, ayo kopi-kopi mah. Allahu Akbar. Ayo pohok kayak mas sorangan. Baru dapet. Aduh. Ayo tuh buru. Ayo. Gedeng-gedeng. Naon deui? Jauh mana? Aya. Ya. Oh iya, mana mau lain tukang. Panggung bacaan heula bieu. Kumaha? Kieu lamun cekolot baheula mah lamun urang asup ka imah anu angker atau napi serem aya jurigan, urang kudu baris. Wes. Bener ya? Mau di mana? Masih sama urang. Lamun geus baris kieu dijamin moal aya jurig. Bener ya? Berangkat, Bro. Berangkat. Cek aing aya jurig kan? Aya jurig kan? Dia we. Aduh, aya. Aduh.
wani hong, kurang tadi saya ingin nyumput. Harus lagi main skill dulu. Siapa benar-benar